yang ngarokok dewek mah ieu geus beak tuh tingali ku si lain. Kumaha ieu carananya supaya buka di rokok ieu? Ada gua sebenarnya aya nu ngaliwat urang pala. Tungguan bos. Kuat dewek teh geus hayang gawat udud ya teh ini asa eueuh pisan kaharaya mun arulin dari itu maraling dari itu anuran mah. Cek ka dieu. Gablek dudungan ti tidang ngabadog. Ngabadog meureun lain jajodog. Tah kitu siga mana jajodog. Jadog atuh lain jajodog. Aduh, kumaha ieu bodyguard? Ngadon ngajar dog kitu goblokna teh. Siga nu teh digaji ku aing. Sakitu menang maok menang naon dibagi tilu teh. Goblok. Tek ngagugum moal. Aing geus teu kuat ieu. Ambung ogos mah bau runtah. Heeh, si ogos mah bau ieu lama kutut jeung bau cubu. Si Tono jeung Wa Asrod tuh aing urang heuleuyan urang leurewas. Naon teh naon we gitu. Sarareuwas. Ngorobas goblok naon rawas wae. Sukan teh lain basoot. Hiburan we tuh hiburan dari ningali teh duaan ka mana si urang deui. Ini lompat tadi tuh. Ah, buat cilakat tempok. Karunya teuing goy. Aduh, bener naon sia. Aing ngeurewas bieu aya naon ngorobas dinya. Itu abah si sorot ngeurewas ngorobas. Heueuh naonan atuh aya abah sok ngeurewas wae. Yang kere lempang ya. Aing eta bisa ngagudubrak itu ku nanahan atuh jeung nang korah di dieu. Pas budak leutik narek adian deui kumaha? Duh, Trauma bah urang teh cekel jadi bangsat baheula sok udag gitu. Tanggal jauh halangan ya. Ayo kabur. Ka kamarana tuh urang teh menalet-aletan. Rumah RT deketin kakak. Oh. Lah ya tuh barang urang ada kajual lahang. Ayo. Lah tuh urang di nyokot jual lahang. Coba cokot. Nang teh heula. Gila. Bos itu aya mangsa. Mana? Tuh. Bos, cerita meni bau peuleum bata. Ka aing sia teh. Bos kita mencai. Nuhun atuh. Bos itu nyamperkeun. Tah, ieu ye mangsa teh ye. Baradegul kitu pasti gala di duitna ye. Ayo curang pegat lah. Teu ningali ayeuna megat tuh. Mana? Ah, cecerek gitu itu. Jebrod gitu mah. Wani teh keur kitu. Mana? Awak jadi gacengkrengan hayam nu hiji gembung butut bungkus ya mah. Ya asor pisan. Naonan? Sieun aya sana. Sieun. Ayo tuh barang dari itu. Salariun ieu bunuh ieu. Dak naon selain megat? Japren bos. Waduh. Japren bos. Aduh, letik kecupran japren sia teh. Beuna. Ai silai diwarahan gablek bos ya teh. Gablek. Bos. Di goloan bosna mana? Wah, aing urang kena segera. Bos. Adieu anu dipalak masih dah adieu. Can nyaho aing seureun. Wah, edan malah teh nyamperkeun modal. Usum ayeuna mah. Sabrajeun ajapan sepiteng nyamperkeun modal. Heuh. Ayo ban capeulkeun hang nyaho bosna juga kumaha. Enggang nguluna ku aing. Ayo. Duh. Itu bos daun mina.
Oh, eta jelema kitu. Sariga ceng-celengan bututmu geuning rupana. Deuleu aing ye teu nyaho ka aing. Tah, baca ku sia. Aing preman di dieu ye. Bos nah. Sian gitu bosnya digomres itu bangetna ruwes. Kadi patokan nama aing mah anu ngalibat ke daerah ieu kawawasaan aing wayana kudu japren. Habok bos. Da abdi mah teh gaduh artes gaduh nage iya lahang beli bade dileg-leg atuh ku ah mangga lahang. Dan artes itu gaduh. Mana boga tuh bil? Layang Mana bongsor? Boga. Dikeun adalah baik aing mah ieu we tah tok. Kadang dia panen. Keun bae urang menerima ieu lahang. Tah ieu mere duit, itu mere duit. Tapi ieu lahang bayarna ku maneh kudu dipake mandi. Bios teh naon? gue aya ke masalah layangan tapi Teu bisa kitu. Bios, wayahna ai hayang salamet mah. Bodengan, ayo bawa yuk. Lumayan lah. Jangan diimah. Nuhun atuh nya. Leh ku jelema kitu. Oh, juga motor aku oge. saya nyok itu kok aing temprang dah. Ah nyok itu kok ini berdil tadi kan nih. Nepi ka kitu nah eta nah cek aing oge. Duit ngelayang kan mulai ngelayangan. Aing lahang saemer. Jualan ke Haji Yasmin, ya berapa? Aing 2000. Nah, 2000 mah 2 juta pulang tuh. Aduh, udah gue gitu. Oh. Aduh. Tuh, katipu boy.